gening para mitra sabada mangja namatkeun bagian ka-38 ayeuna mangja bade neraskeun bagian ka-38. Dupi dongeng-dongeng ti Mangja official teruseur para mitra nu parastaramat ke aya. Margi upami naroskeun ayeuna mah kumaha tamatkeun cenah bapak teh kagok cenah kitu. Maces tamat margi seueur episodena para mitra. Episodena seueur para mitra sadaya. Aduh. Sadayana sadinten 2 kali upload para margi pan kada continue. Ngeusian teh kada continue para mitra. Teu tiasa bres gitu. Ya nu miceunan sampah gitu tapi runtah. Teu tiasa para mitra. Mangga neangan Bapa karangan Kiliksa urang lajeng deui. Bang Jaya ngaturkeun nuhun upami hoyong nu tamat, mangga buka playlist Bang Jaya official. Janta wisana ya dongeng nyaeta ieu para wargi sadaya lodaya sakembarannya mun eta jawara ti kuburan tah ieu jawara ti kuburan karangan Kileuksa saya para mitra. Wah ieu mah para mitra jawara ti kuburan mah mun teu lepat mah ieu sanya carios nyambung anu ieu aya Nini Kalingkingan bener salanggung Nini Kalingking tanya gitu dah gitu bangga atuh para mitra sadaya bandara gimana bangga para mitra tah eta jawara ti kuburan ieu para wargi sadaya bangga atuh si tangkorak teh para mitra sadaya bangga. Tah ayeuna neangan Bapa karangan Kileuksa dina bagian ka-38 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-38. Sumangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Di studio Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-38. Para mitra kaum dangu, kaayaan beki peuting hawa tiis mata kabulusan. Asa nyecep, asa nyerep kana sumsum balung, padahal mah can liwat di tengah peuting. Ari jangkrik reang di sarada, bentang baranang di langit, diasuh ku bulan sapasi. Arita buldani nuker nungguan Mang Iha, manehna aya di imah kosong, teu sieun teu keung, boga angkeuhan yen dirina taya numahi. Urang Cisurup kabeh geus nanggeuh taya nu wani ngungkulan. Tapi barang keur jongjon reureuh, ceulina ngadenge sora nu nyurigakeun, sora dampal suku kana lemah nanakeun nu leuwih ti hiji. Korejat buldani hudang sirah dengdek, ceuli meuni teu sirik narancung-rancung bakat ku hayang awas kadengena. Loba jalma nu lempang, sigana mereka dieu. Saha pasti si Iha lapor ka wajib. Atawa ronda nu dua teh meureun. Keun sia moal burung diladenan ku aing. Dibabad sia ku aing. Kitu ceuk hate buldani. Seret mageuhan iket. Perah bedog diusap. Cut para mitra turun. Kaburuan kuliwed kanu poek nyumput hanapeun tangkal salam. Bari nyidikeun anu daratang tekung silida brul aya nu leumpang pating juringkang. Teu pati sidik beungeutna da pugu eukeur remeng-remeng. Kacaangan ku cahaya bentang. Buldani molotot hayang sidik ka hiji-hijina jalma tapi lapur teu awas. Tapi najan kitu ge teu mata kagok manehna gerak. Da geus nyaho kabeh nu datang teh musuh. Nyaan loba baladna keun sia. Hate buldani geus ngageremet hayang geura der ngababad musuh-musuhna. Kacaturkeun para mitra kulisi sapara kanca. Harita teh teu kebat kadeukeut imah sabab kudu ati-ati jeung waspada. Bisi aya hal-hal nu matak nyilakakeun ka urang Cisurup. Reg sararea eureun, kulisi mere isyarat sangkan imah kosong dikepung, buriak baladna nyingrai. Pating kodomang pating kuliwed aya oge nu leumpang nganyingigir. Panon tetep mencerong ka imah kosong.
Dina waktu anungan sakedeung imah kosong teges ditingker, dikepung wakul buaya mangap. Taya lolongkrang pikeun ngejat sabab geus dipager bitis. Keur kitu gero kulisi ngagorowok nangtang Buldani. Buldani, keluar si ari hayang salamet mah. Ieu deuleu ya ku sia ye, imah geus dipukung kepung wakul buaya mangap. Sia moal bisa ngejat deuleu, kitu ceuk kulisi. Nu dimaksud sangkan Buldani bijih ti imah rek dikepung ku sarerea. Tapi nu ditantang nama para mitra anggur nyerengeh we. Dati tadi geus aya di luar nyumput di nubuni teu aya nu nyangka yen manehna cicing di dinya. Upama hayang lolos teh mah kari ngajeleng kana balumbang, kawetan ngaluncatan solokan geus moal bisa diudag deui. Tapi dasar Buldani para wargi hayang ngajajal heula kakuatan urang Cisiuru. Sabab cara-cara pisah saribet wani ngepung manehna. Kawas geus boga sihum, Buldani teu nemalan tapi manehna mulung batu. Geus kitu meunang hiji balawar dibalangkeun kana suhunan. Parak, bro, kenteng peupus. Tuluy nyorosod ka handap, kuprak kana panyaweran. Kebeg nu ngepung teh ngarenyag. Nu borangan maja jantung neratug sok sieun cilaka ku Buldani. Ari nu gede wawanen taki-taki pakarang geus dicekel mun aya musuh teh kari habak-habak we kitu cenah para mitra. Pak Haji, jaga ti jalan gede, kuring rek ngadeuketan imah hayang nyaho kumaha kakuatan si Buldani teh, ceuk kulisi ngaharewos. Ya sing atos-atos Pak Haji, ceuk Haji Bandi katayap kulisi ngadeuketan ka imah kosong. Ku Buldani kacirieun dati tatali ge geus diawaskeun. Kulisi ngarandeg diburuan katayap ngadeuketan bilik, maksudna mah rek noong. Sugan we di jero teh nyeungeut lilin atawa palita. Tapi poek meredong taya tandana cahaya. Keur kitu Buldani ngatayap ngadeuketan hiu ngayunkeun bedog rek nigas punu kulisi. Tapi aya nu ngociak ngabejaan reuwaseun bisi kulisi kabeunangan. Kebeg kulisi reuwas. Malik bari ngelok lep hiu bedog nyamer luhureun sirah. Katenyo aya nu ngabeleg-beg hareupeun. Ih, ramjadah sia ngabongohan babi teh. Ceuk kulisi bari Malik narajang da bedogna geus dilagar ti tadi kene. Hiu-hiu kang bedog bantrok kembang seuneu ngaburicak. Celeng Buldani mundur salengkah ngawahan bari ngarobah siasa. Tapi kulisi ngangseg seak bedogna nyabat pincurang. Buldani ngaranyug suku katuhu diangkat. Bedog nyeot ka handap kang diadu deui. Maju, cek Haji Bandi mere komando kabaladna. Sabab geus nyaho kulisi keur ragot jeung musuhna, cileng-cileng laluncatan tinu buni. Rek ngoroyok Buldani walasan jalma ngepung bari marawa bedog. Buldani reuwas najan jago ge teu burung saber hatena lantaran musuhna lobaan. Setan alas ya, cek Buldani muterkeun bedog para mitra dina gerakan ramat lancah. Maksudna rek ngaburak barik nu ngepung hiu-hiu. Bedog teh menibang baraan. Sorana ngahiung para mitra. Sorana teh lirah. Sora hatong mata kruntag kana hate. Wut-wut dibubat babit kamana wae keunana. Asal musuh nyingrai. Memang teu aya nu wani ngabendung. Aya nu ahli dina gelut. Ukur kulisi jeung Haji Bandi. Kitu ge pangabisanana para mitra sahanapeun Buldani. Ukur tama lumayan ari nu sejen ngadenge sora bedog pating hariang teh. Teu wani maju kalah katuluy mundur. Lila-lila ngajeleng kanu lega teu wani ngayonan Buldani anu ngababi buta. Para mitra, kulisi tuluy nyarita, "Maju euy, maju!" Kulisi mere komando. Sangkan baladna maju, rob deui ka hareup. War, Buldani muterkeun bedog. Puriak deui nyingrai, kitu jeung kitu we. Meunang sababaraha kalimah antukna kulisi ngarasa jengkel. Celeng maju ka hareup bari nyabetkeun bedog. Nu diarah pipi Buldani bareng jeung Haji Bandi nyabetkeun bincurang. Tapi Buldani seukeut panenyona. Suku nilep bareng jeung sirah nu ngelok. Nepi ka murungkul siga kuuk. Plos-plos dua sabetan dilepas. Taya nu keuna kana sasaran. Kulisi kekerot seak narajang deui. Buldani rikat mundur bari nyabat Haji Bandi. Kebeg Haji Bandi ngarenyag. Satengah teu sadar ngayunkeun bedog. Hiu kang bantrok jeung bedog Buldani. Dampaleungeun menising sireumeun karasa ku Haji Bandi. Ari baturna aya nu boga akal mamawa tamang muning.
rek dipake ngeurat Buldani. Kalawang dilasokeun rup meneran pisan kana awak Buldani. Red kapangrod, tapi Buldani mendirikat muterkeun bedog berat tamang pegat ngan sasimpreng. Ari harita nu boga tamang geus ngabijilkeun tanaga rek ngagusur musuh. Na atuh para mitra, ari pek tekal pegat tolonyong kabawa ku tanaga sorangan. Curalit kedebut labu, cedak sirah kana tangka jambe. Cenah tuluy humarulung. Buldani ambek. Tamang nu meulit kana awak dilaan bari mundur. Geus kitu dibalangkeun ka kulisi. Nyapuguh kulisi teh reuwas rek nyabetkeun bedog kalah ka aya nu ngeurad kana beuheung samarukna tamang panjang. Ut ngabubat babit bedog tapi teu keuna kana naon-naon. Kasempetan kitu digunakeun ku Buldani, seak narajang sret tak kulisi kabeunangan karasa aya nu ngucur kana dada. Jeung tak tiis tuluy peuri. Waduh, cilaka Kang Haji, ceuk kulisi satengah teu sadar. Haji Bandi rada gugup seak narajang Buldani. Ari nu ditarajangna geus niat rek kabur da keung menyo musuh anu noyek para wargi. Jeleng-jeleng laluncatan nyingkahan balai bari ngabubat babit bedog. Nu katubruk nyingrai tayan wani gagabah akhirna pelecet les Buldani ngiles leungit dileg-leg ku poekna peuting. Demi nu ngepung colohok bengong nu borangan calangap. Kalolobaan mah tetela taya pisan gawena lantaran cander tarung geus saber manten. Oi kepung tah si Buldani kabur. Haji Bani gogorowokan. Pada tak lumpat, lalumpatan budak Buldani meni patarik-tarik. Aneh puguh ge ari keur aya teu daek maju, ari geus jauh pada ngudag meni patarik-tarik jiga nu heueuh wani. Najan diudag-udag ku sarerea ge taya hasilna lantaran Buldani mah leuwih apal jeung geus tuman lumpat peuting. Atunya mos nu ngudag teh taya pisan hasilna. Ukur menang capek jeung hanyelu. Akhirna sarerea balik deui kumpul hareupeun tajung. Didinya kara-kara nyahoan ku sarerea yen kulisi tatu tak-takna. Ngan untung teu pati jero lantaran bedogna harita teh nyalamprang. Cilaka bangsa teh kabur tak kuring korban ye, ceuk kulisi. Wayahna sing sadar ngabela rakyat mah Pak Ici, Pak Haji Bandi nyarita. Nyakeun bela da kuring marido ngan kuring rek amanat ka sarerea. Ti mimiti peuting ieu Rona teu meunang balangah lantaran si Buldani pasti neteuli. Buah bakal ngabongohan ka urang sarerea. Mangga, ceuk nu ngariung menireang. Satuluyna para mitra Rona mah nuruykeun tugasna. Nu sejen baralih ka imahna masing-masing. Kaasup Mang Iha nu hanyelu lantaran bangsatna teu beunang. Atuh sajabati kitu ngarasa keung bisi si Buldani ngancam ka manehna. Kudu kumaha ari geus kieu ye, aing jadi keung sok sieun dikakalakeun we ku si Buldani. Kitu ceuk Mang Iha dina hatena. Kumaha kaayaan Mang Iha harita para wargi sadaya. Mang Iha barang jol ka imahna pamajikanana geus eling deui. Geus bisa ngawadul sakumaha biasa si Aki aya keneh, tatangga araya keneh. Malah budakna aya nu sare di dinya. Kumaha Jang Iha, ceuk si Aki. Lapur kitu beunang si Buldani teh malah mah kulisi tatu tak-takna. Kumaha atunya kuring masieun ki? Bisi si Buldani neteuli da ancamanana kitu cenah. Mun kuring teu ngagugu kana kahayangna, nyawa tebusanana. Mang Iha langsung ngebrehkeun ka hariwangna. Susuganan si Aki bisa mere bong bolongan. Nya. Aki ge bingung ari kitu mah malah mah melangkah hidup ieu teh bising dikakalakeun ku si Buldani. Tapi teu kudu bingung, tadi teh Aki teh ngawadul. Jeung bojo hidup ngeunaan lalakon nu maling lauk teh ya. Tadi dinya Aki teh ngadenge yen aya jajak kagagah nu hade-hade. Daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah. Kumaha mun minta tulung ka eta jajaka? Ceuk si Aki dari anaker. Oh, Kajang Anggara? Tah bener Anggara. Tapi dah jauh ki bumina teh di hiji pasir ngahiji sareng Akina Nyi Sairah, ceuk Mang Iha rada seungah. Oh jauh gitu naon-naon da beunang di jugjug, anggang beunang di teang. Narajang musuh teu beunang dilalaworakeun mah berat atuh.
Tep we kudu aya tareka pikeun nyalametkeun diri. Sing nyah kana diri sing loba katurunan. Hidup kudu usaha sangkan selamat tina ancaman si Buldani gitu dah. Kang Iha, ulah sok podok pikiran kudu boga rasa tanggung jawab, akang teh kudu bisa ngajaga diri. Jungka itu tepung anjang anggara, terang-terangan we minta tulung ka anjeunna. Ceuk pamajikanana rada tanes. Ya hoga tu ari kitu mah tapi moal ayeuna sieun papanggih jeung si Buldani. Kudu buru-buru pugu ge ulah sok bayang ah. Ceuk si Aki. Nyai na kitu, nya mending ayeuna ngarah datang ka ditu isuk-isuk. Mumpung si Buldani reuaseun kene di kampung. Mang Iha satuju kana saran ti si Aki. Atuh geus puguh kitu mah tuluy dangdan make calana komprang baju kampret didudukui sama. Nyoren bedog sanggeus amitan ka pamajikanana jeung ka sakur nu aya di dinya jut turun kencling init ngajugjug imah Aki Surat. Cag urang tuna para mitra kacaturkeun Buldani. Tadi basa lumpat ningalkeun nu ngepung. Henteu kebat kabur kanu jauh sabab lumpat sote hayang leupas tina pangepung musuh. Barang tepi ka sisi sawah manehna reureuh heula ngalungsar bari ngahega. Kurang ajar sia. Nipu ka Haji Mardani gagal, maresi Bani jeung si Satar gagal. Mudah-mudahan incu Aki Surat teu hasil. Ayeuna mah kieu ye. Rek naon ye kawas kira-kira goreng ye. Keun sia moal kagok ayeuna masih Iha rek dicerek sakalian. Bongan geus sianat pasti maneh bebejakan wajib. Nu ayeuna aing dikepung wakul buaya ngawangam. Awas ya Iha rasakeun wawalas ti aing deuleu. Ceuk Ceuk Buldani para mitra. Manehna nyaan ceceb ka Mang Iha nuding nu lain-lain. Angin peuting ngahilibir karasa tiis. Sora jangkrik taya reureuhna di mana-mana aya bae. Komo sisi sawah mah patemalan jeung sora bangkong. Ditambah ku cari cangkas, ari Buldani asa jadi jalma pangsialna lantaran anyar-anyar ieu pagaweanana gagal jeung gagal wae matak jengkel kanahan. Sanggeus rada dilareureuhna malah makungsi nunutan heula. Korejat hudang deui hawa beuki tiis horeng geus nincak kana wanci janari tereh ngagayuh ka subuh. Uluh, adena teu kaberangan ye. Mun beurang manten cilaka aing. Kitu pokna tuluy rumpu rampa kana perah bedog aya kene. Gap kana iket pageuh kene. Geus kitu mah jung nangtung balik deui ka lembur Cisurup. Rek nyusul lalakon peuting da keukeuh hayang hasil mawa duit ti Mang Iha. Nu jadi tujuan ngan hiji hayang jonghok jeung Mang Iha. Naon sababna peuting eta nepi ka gagal. Tekung silila para mitra geus anyog kaburuan Mang Iha. Teu urus ngurus uluk salam langsung ngadeukeutan panto tepas. Barang geus deukeut cung ngajungjungkeun suku katuhu nu kencar ada jengke. Heat cebe purobot panto rujan glak muka. Plus Buldani ka jero imah ana breh teh. Di tengah imah loba nu ngenong meningga jajar kolot budak malah aya aki-aki sagala. Barang ngadenge nu ngaborobot kolot-kolot patin korejat barudak kalah ngalinur jeleng Buldani ka tengah imah. Ngalengkahan nu keur sare ret kakencaret kakatuhu breh nembo bi Iha anu nguniang hudang kekeureuman bakat kululungu jeung reuwas. Mana si Iha ha? Mana? Buldani nyentak bari molotot. Puguh we bi Iha calanga preuwas nu taya papadana. Sugan teh moal aya nu datang. Ka terang bi Iha Arab apeureub gugup meninga deg-deg bakat ku sieun. Bohong sia. Bila ku teu nyaho ha? Awas ya mun teu dituduhkeun podaran sia ku aing. Ayo, ka dieu. Naon ieu? Buldani ngalugas bedog ditemongkeun ka bi Iha. Bedog? Parenti naon ha? Parenti ngalasulu. Bodoh sia. Paranti ngarak-kacak, ngarak-rak igat manusia deuleu. Kasup iga sia rek dirak-rak wae. Ayo jawab, di mana si Iha? Buldani kalah kabeuki galak. Panon molotot huntu kekerot nu aya di dinya taya nu wani ngomong si Aki ge mending ngadeg-deg beungeutna pias. Da teu terang, henteu terang. Milih pati, milih salaki. Teu terang. Teu beunang dibikanya Asia rasa geus.
siu kolepat seseket bedog sakilat nyamber banget Biiha. Biiha ngalamnyap mengpenan banget kedua dampal leungeun. Bret ramo rampal kasabat bedog seseket nami lepas kana pipi nepi ka dewang. Koceak Biiha ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Rumpuyuk bru nyuuh cekok punukna para mitra disikat lengerak teu inget bumi alam. Getih ngabayabah dina samak. Waya didinya buncelik bakat kureuwas kabeh ngahenen jiga nu keuna ku tenu. Buldani teu riuk-riuk bedog nu pinuh ku getih diulas ales kana baju Biiha. Bus kana sarangkana leos init cut turun kaburuan teuing ka mana tuluina da teu aya nu nyaho. Para mitra kaum dangu kocapkeun harita anjing babaung pating cungung. Ditema ku sora manuk gagak. Teu puguh ngadon rame, teu puguh ngadon rame di sarada. Manuk tuwa wejiga nu ngalinur di sada sakarep insun. Da biasana we di tengah peuting mah hararees. Ari si Aki jeung nu sejen lila-lila mah sadar kana naon-naon nu kajadian. Biiha pada ngarontok bari rawah ribih ceurik. Aya ge nu meungpeunan panon teu tega nenjo anu baloboran ku getih. Masya Allah. Ya Allah, ya Robi, biadab ka bina-bina teuy, nya si Buldani. Hirup teh si Buldani mabet miuni iblis. Nyiha, sing sadrah, sing tumarima. Hampura, kita teu bisa nulungan. Cek si Aki bari menerkeun awak Biiha. Dijepatkeun dina samak, tatuna dipariksa, tetela meni kudawang ngabedahkeun getih seger. Dadana dirampa aya keneh keketegan saeutik tapi beuki lila beuki lemah. Nu akhirna mah para mitra sadaya. Harita teh Biiha teu kungsi sadar heula langsung ngaleupaskeun nyawa dipunut ku Nu Rahayu dicanak ku Nu Maha Kawasa. Nepi kana titis tulisna maot sapada harita alatan dirogahala ku Buldani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek si Aki bari carindak-dak leungeun ngaleper beungeut sepat. Kunaon ari Aki beti ganu nitah maot? Biiha mah kapidara yeuh teu kuateun ku nyeri, loba teuing kaluar getih lain maot Aki lain. Cek hiji awewe tatangga Biiha nupang dekeutna. Nyai, Aki teh geus minem Mang Iha nu kieu teh. Ite geus teu katulungan geula rampa dadana mun hayang sidik mah ceulina antelkeun ka inya tah ceuli teh. Sok geula tah kadinya aya keneh keuteg jantung atawa eueuh. Si awewe ngagugu. Ari pek taya tana-tana kahirupan malah awak Biiha jadi tiis meni comrek. Digibeugeun para mitra digebikeun oyag kabeh. Ari getih mangalai keneh can saat jeung can kentel. Koceak awewe ngajerit nyamat-nyamat ka Biiha. Bari ngagugulung nu geus jadi layon dengek budak ceurik hing anak Mang Iha nu cikal ceurik. Lolong seran deket lawang kamar emak-emakan. Kaayaan di imah Mang Iha ngadak-ngadak jadi keung mata ketir. Keur kitu loba nu datang pating torojol. Da panto molongo keneh can dipeuneuteun. Teu kitu ge para mitra daruja ditajong ku si Buldani. Beja pabeja-beja, beja nerekab ka mana-mana. Nu sarere keleh pating korejat ngadengen nu pating anu raribut. Malah rona geus datang. Saurang nihtirkeun kohkol aya puguh meni geunyeuleuh. Puguh we para mitra matak ibur salalemur matak ear sadesa guyur jeung ear pabeja-beja. Nu karek jonanya aya naon cenah gero nu sejen ngagorowo. Nyebutkeun Rajapati aya Rajapati. Cenah puguh we nu karek hudang beuki reuwas, loba nu cul ka budak ngadon luncat kaburuan, nyampeurkeun baturna nu keur pahibut muru ka imah Biiha. Para pangurus lemur pating torojol arungah ka imah Biiha. Baranggok sarerea ngaharuleng. Kawas nu kaweureuh jeung kasima, sanggeus harita rada lila mariksa kanu aya di dinya. Ku si Aki diterangkeun yen Biiha teh ditelasan ku Buldani nu datangna teu kanyahoan. Da ngadobrak panto atuh kulisi menika kerot bakat ku amak kitu deui Haji Bandi asa dicoog gado ku Buldani. Naon wae gawe rona teh kulisi amak karona nu kagiliran rona ngadedempes taya nu wani nyarita. Rumasa kapalingan teu bisa nangenan bangsat nu asup ka lembut. Para mitra sadaya nu sedih jeung nu amak pagalo ngajadi hiji. Tapi lila-lila mah sarerea sadar
Najan ieu sepatna sifatna musibah nu dilantarankeun ku kajahatan Buldani, teu leupas tina papasten Gusti anu Maha Kawasa. Da manusia mah darma ngajalankeun teu bisa nangtukeun nasib. Akhirna sarerea kudu narima kana naon-naon nu geus kajadian. Ngan eta kajadian jadi panggeuing yen urang Cisurup kudu bener-bener waspada, ceuk Haji Bu Bandi teh mah sobat 1000 kurang keneh musuh hiji leuwih teuing. Buktina ayeuna jalma salembur riweuh ku musuh sahulu nepi ka eleh jajaten teu bisa nyegah laku lampah goreng. Waktu geus ngagayuh ka subuh. Hayam jago raong kongkrongok dure-dure bedug geus subuh ditakol. Ditema ku sora adan kaayaan poe eta wuwuh mata ketir jeung mata keung. Lantaran kumaot Nabi Iha teh sarerea jadi keung sok sieun si Buldani datang deui. Berai beurang di imah Bi Iha loba jelema nu ngalongok, nu ngirim nu rek mantuan ngali kaluat, jeung sajabana puguh we mending ngagimbung, teu kabagian ka jero imah kabeh ngaliud di buruan. Kulisi harita teh badami jeung Haji Bandi naha kumaha kuduna. Sabab salaki Bi Iha keur eueuh ngahaja ka imah Aki Sura, rek menta panyalindungan kari-kari pamajikanana kabeunangan. Pak Ici da isu keneh panjang keneh waktu leuwih hade ngajurungan salah saurang sina ngabejaan Mang Iha bisi magarkeun harianeun kitu pamanggi Haji Bani nu sejen satujueun. Hega atuh kuring ge satuju pisan. Cik maneh sanggup nyusulan Mang Iha, ceuk kulisi netep ka hiji jajakan nu ngaran Asikin. Cangep Pak Ici. Syukur jeung enit buru-buru di jalan ulah leledanya. Sing gancang ngara buru-buru tepi karunya ka kuda warga Mang Iha. Asikin teu talangke. Manehna init ngajugjug ka imah Aki Sura nu pernahna memang rada jauh. Paling gancang 2 jam di perjalanan kitu ge mun leumpangna gancang. Cagtuna para mitra perjalanan ieu nyaeta Asikin anu rek nuju ka imah Aki Sura engke urang kasampeur deui. Para mitra anu mulia kocapkeun harita di imah Aki Sura. Harita isuk-isuk keneh kira-kira wanci pukul 6. Panun poe ge can bisa can bijil, cai ibun ngagarenang keneh dina tungtung daun jujukutan baraseuh ku reumis. Anggara jeung Bani katut satar keur latihan silat di kebon. Disaksian ku Nyi Saerah nu geus kitu biasana ari Aki Sura keur ngosrek sasapu di buruan. Keur kitu torojol aya nu datang hiji lalaki tengah tubuh. Pakaian sing sarwa hideung, tungtung calana baraseuh ku cai ibun. Beungeut sepa tapi ngesang kawas nu tas leumpang jauh. Sampurasun, cenah eta semah uluk salam nu tayalian iwa ti Mang Iha nu karek anyog ka imah Aki Sura. Rampes, ae, geuning jiga Jang Iha, ceuk Aki Sura bari ngareret ka semah. Tuluy ngadeuketan bari ngajingjing sapu nyere. Telepat ki abdi pun Iha ti Cisurup. Bagi atuh Jang Iha. Nah, geuning meuni tanginas. Nios ti rorompok mah tengah wengi, kedahna mah tos longkap ti janari teh nanging abdi teh lalungse teu sirikna ngarayap we leumpang teh. Nanging alhamdulillah teu burung anyog tepang sareng Aki. Kumada mangki? Mang Iha nyolong kerong. Munjungan gap ditampa ku Aki Sura. Cagur, ujang, jag, Aki manam atuh ka jero. Aki Sura ngajak ka tepas memeh unggah nu heula sapu nyere. Digigireun golodog kalacat ka tepas gek diuk dituturkeun ku Mang Iha nu geus hayang reureuh ti tatali keneh bakat ku capek. Geus tepung Mang Iha teh teu asa-asa deui. Memeh ditanya geges hideung manten nyaritakeun paniatanana. Sakumaha ceuk papatah tatangana teh. Ku Aki Sura di Bandungan kalayan daria nu akhirna kaharti sagala rupana. Oh, jadi hidup teh rek minta panyalindungan ka Aki. Hanya kaduy, ujang Aki teh sanyana mah teh keur hariwang lantaran Aki teh boga musuh nu katelah si Buldani. Memang ku si Buldani mah Aki teh teu sieun. Tapi di satu kangen si Buldani aya deui nu leuwih kuat jeung jahat. Leuwih telenges nyatana Ki Burani katelahna teh. Bareto si Buldani kungsi ngudag-udag incu Aki memehan beunang. Tapi untung aya keneh pitulung ti pangeran.
aya jajakan wani Belapati nu akhirna incu aki salamet. Tah ku salamet na incu aki teh geus bisa ngira-ngira yen dina hiji mangsa maki Buranil bakal turun tina sayangna ngadatangan ka aki. Tah kulantaran kitu aki teh jadi tambah berat. Eukeur mah eukeur geus kadatangan ku dua jalma nu aya niat babalik pikir, tapi sieun ku ancaman si Buldani ayana geus matuh di aki budakna teh. Ari ayeuna geus jol deui hidup. Aki teh berat, ujang berat aki teh. Kebeg Mang Iha ngarenjag reuwas. Ngarasa hanyelu ngadenge jawaban Aki Sura lantaran geus bisa kabaca yen Aki Sura mung di salindungan da keung ku Ki Buranil sareng waktosna ka Bujang Seep di Paramitra. Rupina duwi kadewe heula dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa Karya Kileksa. Mangatu Paramitra sanes kirang sono mangge teh ngaturkeun wilujeng kantun meka sadayana permios.